pikir berontak di jero imah. Hayang nyieun imah di jero imah pan cilaka. Hayang boga pamimpin anu saadil-adilna teh kitu dek. Sarua jeung abdi. Loh. Naon akan? Ya. Agan. Naon? Aya serangan deui Agan. Cilaka batur serangan. Cilaka batur. Cilaka. Kelanan aing maneh nyebut enak ari aing di mana ngigelanana bieu. Apaan cek si Jebrag oge lagu jalan mah burukan teh da kitu. La ilaha illallah eta IQ panayagan 50 ka handap. Dari iklan. Tah kitu tah bangsa aing mah. Tepak jaipongan belegok. Mun tita tadi atuh tepak. Salah manehna kumaha pan aing anu mingpin. Oh lagu jalan tepak jaipongan gitu atuh. Sok. Soklin jaipongan. Dina talus aya nu nong-nong. Goblok make jeung nu gelo non teh. Jadi mau diteras ke teh. Atuh sesa kitu. Atuh hatur nuhun sakitu ge. Aduh ampun panayagan. Nepi ka kieu nasib aing hirup pada ngaheureuyan we. Keur suwe. Nete semplek nincak semplak itu salah ki lain teh euy hirup. Ku babaturan di wiwirang. Dunya nyeri ongko. Panayagan loba nu kabur. Positif kali negatif. Iya. Asa ku kabina-bina teuing hirup. Oh tadina meureun dewek rada gede hulunya. Alah ampun. Ai rumah sauna. Hirup ulah gede hulu. Nying hareupan perang ece euy. Kang bejana. Kebo Ijo. Ari Kebo Ijo teh tadina teh kepala daerah. Di dieu tah. Di Pringsendani anu kaasup negara Pringgandani tah ieu teh hayang misahkeun maneh ti negara kesatuan Pringgandani hayang ngasingkeun diri ai Kebo Ijo ngajadogna teh di negara Trajutisna diampihan ku putrana Kresna ku Prabu Nalakasura. Heeh. Hayang atuh ai kitu mah jadi separatisnya. Hayang nyieu negara di jero negara. Ai waragadna keur ngabiayaan balad-balad tentarana teh tina ganja we. Tina heroin. Pangasilanna teh. Bari daerah eta teh daerah agamis teh. Daerah agamis. Rajut Islam. Pada ulah kitu atunya euy. Nginuk ke negara kesatuan atuh. Dasar ayeuna lamun pikirkeun ku si lain. Naon ka? Lamun ayeuna eta daerah beunang we misahkeun negara di negara Pringgandani engke teh bakal jadi dipake pangkalan udara ku musuh. Ku musuh dipake. Babari kaserangna bangsa urang. Ya benar. Pepeurieun belah wetan geus beunang. Nya. Kitu ceuk aing oge.
pikir berontak di jero imah. Hayang nyieun imah di jero imah pan cilaka. Saya atuh. Hayang boga pamimpin anu saadil-adilna teh kitu dek. Sarua jeung abdi. Loh, Naon akan? Yang Agan, naon? Aya serangan deui Agan. Cilaka batur serangan. Cilaka, betul. Cilaka. Balad-balad denawa Titra Jutisna ge teu kantun. Atuh ku kituna ieu Prabu Nalaka Suraboma. Kairing ulah dia balad tamtama. Nyaeta disapangkeunana Prabu Batara Kresna. Nanging ku pihak Gatot Kaca mah teu katingalieun. Gatot Kaca. Paman Kebo Ijo, tingalikeun kaula nu rek maju, tingalikeun. Kaula geus make ieu tarumpah lilingga kencana pusaka. Tunggu. Supaya ulah loba ting korban ulah dia bala tamtama aing dek langsung nying hareupan si Gatot Kaca. Sae. Wayuan Ibu Iin Warsina ningalaga sepanjang orang gumelar ulah kenat nyai tiar ilmu tututunya siang nu awan perlu disingkat ngupat sing ngupat kabar kalakuan nu teu jujur samemeh ngupat mitutur pekriksa badan sapujur Sapanjang jalan soreang wawale di aspalan sapanjang acan ka seorang bapak wawale di akalan sekarang mah lain pageto mah ujang lain isukan mah lain bulan hareup mending mikiran maneh mah yeuh mikiran maneh halus tauhid kata-kata aing mah nya aduh kamang sungsang
pulang ke Purwakarta nyangan jalan ke desa bati bengong napa nyipta nangan Paji Sidi pujaan rasa Aduh, Thomas. Si Ewok geus ngomong Kilang barani ngaraga tapi ngarerat katang raga aya anu ngayuga lali nyampah kaya aku Lagar sayang aku pangeran langkung kersa sadaya pasti jadi apa besi dunia rosa Kumaha damang balaga lah balaga lain eta kumis nepi ka kitu kumis nu kitu ai kana ku gagegean sih eta menguasai kabupaten sia mah kababaturan hayang ngegel nah cing jeung babaturan teuing mah tutong hayang silih gegel aya pamajikan diantep sementara digegel lain nami lentabaran di tawaran Pak Haji Ding lain-lain bagja diri bagja dengan yang atin di bageran